Sabaraha janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng santen lagi wilujeng patepang desa Pribadas di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah ayeuna urang masih kene di Kampung Cidonong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sarawut, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah terpencil denu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan.
Tadi teh emang aya dua bumi Pak di dia teh Pak. Kan? Aya dua bumi di dia teh. Dia kan dengan dua. Yang dua, dan dia sarang payun. Mohon. Bapak tuh suami cari dia. Dah, kok 30 tahun. 70 tahun. Ai kawitna sabaraha bumi? Yang dua wah yang punana. Oh, kita kurun yang dua. Teh aya naon ieu teh? Teh bapak amang we silaturahmi. Namanya di mana namanya? Dono. Dono. Ningali tadinya eta teh. Ningali asal aya jalan, aya gini aya bumi. Asana pinukan tapi tinggal kali gitu. Oh nya sama tadi. Bang atuh di dieu. Bak. Bang. Manawnya air payung di ditu. Kamenap. Manawi teh kadi ka handap geuningan jalan teh ka sawah. Teh aya ari. Ieu teh mung ieu hungkul ka ditu teh aya Pak. Teh aya. Oh. Jadi ujungnya iya Pak. Mohon. Duaan we bapaknya bumi teh di dieu teh. Mohon. Dan pun anak malam aya teh aya, pun anak teh menuju. Janten duaan sareng ibu. Mohon. Oh, aduh. Empatan lima kan itu. Lalu tilu pun anak teh di belakang aja nama. Saya panengah, kanu bungsu di Palembang. Oh. Bungsu atau 10 tahun di sana teh di Palembang Sabul. Bapak kas tadi di sana apa kanana? Kas sawah namanya. Atau sabara usun jalan nyamut sawah ini atau sikat kaya Panyawati Baal. Kunaon? Baal Panyawat Baal. Domba anu Bapak domba. Domba anu Bapak. Teh kagungan kita dadaduhan kita. Anu Bapak. Mohon sarang ieu kupu-kuputan kuhana buat ibadahan hebat buat tangan. Bapak kada kemana-mana we nya? Cara ini kecil we. Kami hoyong tadi itu teh kedah tadi mapai. Mohon jumatan deh 10 kali 4 kali giliran teh. Oh, lihat kemana-mana. Anu mesti di ditu. Mohon Mbak. Dapat kok dapat kita. Ya Allah, eta bumi sawi kurun ya. Ala. Tapi tara di lebetan. Aya. Saya putra. Orang kemulia. Di kontakkan. Kan tahun sawah. Ngapain si sawit sebok asli. Nomor teh. Mau di dia. Mung duaan di dia. Hati-hati. Tapi dia saling terus abah. Hebat. Itu saya silakan itu. Kunaon Bapak? Diguling dengan akar putih ngelap. Tapi serius. Silakan pada saudara atur. Bapak kadu ati kekunung. Bapak nuhun Bapak punten abi ngawagel geura Ibu. Hadiah teh mung tiasa silaturahmi hungkul. Nuhun gitu tadi. Mal atuh eta di dieu tuang eueuran atuh nu ieu. Atuh santen. Dari majeng ulit. Marangga Bapak, Ibu sing sehatnya. Semangat Neng, wilujeng angkat memang. Jika rompok namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wargi-wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur di Kampung Cidonong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit pundut. Wilujeng kantun pamios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.